Kita mau tai anu merengseng di ditanya langsung ngelok teuy minder gitu ningali tai anu nah loba bahasa Sunda anu teu bisa dilebeskeun inung suku misalnya inung suku bahasa Sunda teh jadi saukur euforia hungkul euy nya dipake na teh ukur harita rek aya lomba bener atau ukur dina lomba aya perepet jengkol jajahean kecepet kontol jajaretean ya. Terus lagu teuing ieu teuing aya di daerah anu lain lagu cing celaka cing cangcut ini aya kan di urang aya di daerah urang aya cing celaka cing cangcut tempe bulu kanyut peso asa heujeut jeung kadituna lah iya Bobos Lovers kumaha daramang di lembur para Bobos Lovers ya aduh alhamdulillah sim kuring kakak Arif teh ieu teh ya sim kuring kakak Arif kaleresan nuju ameng kadayeuh ieu teh ka kota Bandung tah kusabab kebenaran ka kota Bandung sim kuring penasaran hayang ngobrol jeung si Ngisingers halo bro cager bro alhamdulillah hai mantap lu punten abi di kokolor ya Bang ya teu naon sesuai tema panarep lain aduh jadi itu kan lamun teh ngomong bahasa Sunda teh sok aya geus kacampur-campur ku bahasa Indonesia sapagodos jeung tema maksudnya gitu. Sapagodos jeung tema lain supaya sesuai jeung tema gitu. Ada sesuai makan bahasa Indonesia urang teh kan aya teh ikhtiar usaha supaya bahasa Sunda kabeh gitu. halus pisan supaya anceg dina galur gitu panceg dina galur moal naganginan moal tapi eta teh nya bener sih kitu teh ciciren hiji budaya bakal leungit hiji budaya teh bakal leungit lamun bahasana geus leungit tah eta karena memang ayeuna teh memang abi teh nuju ikhtiar jangan duit intina lain ikhtiar arek ngajaga budaya lain karena naonan ngamu mulai budaya dan nu ngamu mulai budaya mah lain tugas abi atau tugas sararea eta tugas sararea jangan duit aya nama ikhtiar gitu jadi urang teh teu kudu muluk-muluk lah ngamu mulai waduk lah nu ngamu mulai teh da sebenarnya mah nu ngamu mulai mah berat teuing gitu ada disebut ngamu mulai urang mah ngalakona nasib urang Sunda. Bener. Jadi sebenarnya mah teh hese da mulai asal daek ngalakonan nasib jadi orang Sunda. Nasib jadi orang Sunda. Da urang mah ti dituna geus lahir jadi orang Sunda. Abi teh kan lamun misalkeun nyukcruk galur tina raratan abi teh kapungkur teh lahir di Pakedulan di Garut. Di Garut. Oh, mana Garutna? Singajaya. Jadi kencak atuh teh lempeng Garut kabeh abi mah. Lungsur ada mah Garut jadi total Garut tule. Total Garutnya. Jadi abi teh narimakeun anu teh da urang mah orang Sunda. Pakai bahasa Sunda gitu. Sarua sistem kuring oge kitu. Lain urang mah mang kieu. Urang teh kakara panggih ya. Tapi nonton Ngisinger mah geus leuwih ti satahun ban ti saprak si Ngisingers ieu viral. Tapi apa berarti YouTube nang Ngisinger leungit? Apa? Atuh urang turut berduka cita heula nya ka Ngisinger. Salah. Oh, naon? Mah nya eta turut berduka cita ku bahasa Sunda sok. Oh, naon sok turut berduka cita. Turut berduka cita bahasa Sunda naon atuh? Ngiring binga. Eta mah bersuka cita. Ya urang teh ngilu sedih gitu. Nya urang teh ngilu ngarasakeun lah kumaha si Ngisinger balik deui jadi honorer lain honorer jadi magang kabari kan honorer di YouTube akhirnya balik deui magang cenah YouTube-na leungit aduh jabati Ngisinger kudu balikan deui tapi urang mah teu paduli lah nu karana itu urang mah intina hayang panggih jeung Ngisinger penasaran ayeuna geus kumaha gitu gara-gara mimitina eta lagu Bujur Ledeh col viral di media sosial anjay ya si Ngisinger Bujur Ledeh cekurang teh tuluy ka dieu na teh geus rupa-rupa judul-judul tak urang di dieu di antarana arek nanyakeun kunaon Ngisinger nyieun judulna beut nu kararitu kitu tah Bujur Ledeh terus naon deui Mamas Ciramai Itil Raheut tuluy pokokna mah dina lirikna teh aya modal pegat kitu nya carita podol pegat disantok lauk geus rupa-rupa cik urang mah non anu bujur doso eta nya kunaon sih beut nyieun judul teh nu kararitu kitu tah mimiti mah teh ngahaja jadi kieu mimitina mah mimiti mah nginjem sound card nu batur ingat barudaknya ya nuhun pisan ka Romi Jaya Saputra ala nu si Romi Ngisinger teh lahir gara-gara Romi Jaya Saputra ngasupport nginjemkeun sound card
nginjamkeun mic kondensor eta Romi Jaya Saputra nepi ka lahirlah Ngisinger. Jadi tapi di zaman Romi Jaya Saputra Ngisinger teh nge-cover lagu biasa. Ku skill anu pas-pasan. Nya. DAW oge karek nyepeng. Jadi memang kualitasnya lagi goreng nepi ka ayeuna gitu halus sih, tapi rada leuheung nu ayeuna mah. Soalna ayeuna mah geus loba babaturan anu ngabejaan. Ya. Baheula mah sorangan bener-bener sorangan. Tah. Si Ngisinger ieu teh lamun misalkeun di sajarahna memang karek sataun ka tukang. Viral nama. Lain viralna. Jadi Ngisinger anu bener teh sataun ka tukang meskipun di jeuna pas corona. Soalna pas sataun ka tukang teh karek deui kuring teh ngamimitian. Jadi ngamimitian deui. Tah harita teh sempet aya Ucok mantuan Ngisinger teh. Nya. Ucok nyeun storytelling dah geuning kan. Nya storytelling. Nya storytelling. Benar. Uing nge-cover lagu tapi coverna lagu masih umum dan terus can loba. Dina hiji waktu asa mentok kudu nge-cover lagu naon gitu kan. Nah, heureuyan nya teh lagu Sisgon ada Sisgon teh kan di entragan urang mah boga memorable lah. Gitu. Oh nya. Memorable pisan lagu Sisgon. Nya teh lagu Sisgon. Terus uing teh boga ieu kan, boga naon keterbatasan teh bahasa Sunda teh boga kakurangan. Lamun nyanyi bahasa Inggris, kadenge Sunda geuleuh gitu. Jadi Geuleuh. Kadenge teu bisa lah pokoknya nyanyi. Jadi Inggris pakai dulan gitu. Inggris pakai dulan teu bisa gitu. Jadi tapi lamun ningali Bob Marley kan Bob Marley ge Inggrisna Inggris aneh kan sarua maneh. Pakai dulan sarua maneh tapi Afrika. Pakai dulan Afrika mah. Tah, tapi lamun Afrika Amerika. Tapi kan lamun di urang mah aya dogma kieu lamun nyanyi bahasa Inggris terus bahasa Inggrisna logatna goreng jadi di urang mah naonnya jadi goreng oge cenah. Padahal ari cekuing mah da henteu oge da ari masalah letah mah teu bisa dibobodo gitu nya. Misalkan orang Indonesia nyanyi bahasa Inggris pasti bakal kadenge Indonesiana. Nya. Sabenerna mah nya kan gitu kan. Tapi aya dogma di urang teh anu kitu. Jadi lamun nyanyi bahasa Inggris kudu juga urang Inggris gitu. Padahal mah teu kudu kitu. Da letah mah moal sarua. Gitu kan sabenerna mah jadi sebenarnya ku masalah eta teh urang teh geus dijajah oge sih. Secara tidak langsung nya, secara teu langsung. Karena teh asup ka urang jeung jadi seolah patokan anu bener teh juga kitu gitu teh. Nya. Nya lamun misalkan disalengorkeun ka dinya Bob Marley geuning bahasa Inggrisnya siga kitu terkenal. Jadi justru Bob Marley itu jadi tokoh musik dunia karena juga kitu. Bener teh. Bahasa Inggrisna teh naon gitu teu puguh kan. Nah, singkat nama kieu uing teh. Pas eta nyanyi bahasa Inggris lagu Sisgon pas didengekeun ti goreng. Era. Duh cek itu goreng kieu. Kadenge gitu lamun misalkan cara pengucapan teh naon bahasa disebut pronunciation teh karasa pisan. Goreng we gitu. Lamun de jelas teuing gitu kan itu kan ari bahasa Inggris mah kan henteu. Nya, kan RG juga nu cadel. Juga nu cadel kudu dada ngosom teu bisa. Akhirnya di delete kuing tetap file recording Sisgon teh. Diganti we. Diganti lirikna iseng eta mah bener-bener iseng nyeun lirik teh meureun teu leuwih ti 15 menit. Kabeneran baheula teh boga pangalaman. Boga pengalaman kieu baheula teh. Keur di terminal mun teu salah. Terminal mana eta? Terminal teuing lah poho. Di Garut atau di Leuwi Panjang? Teuing poho pokona di terminal. Di zaman harita mah kan di zaman urang harita lamun di teh pasti ka terminal. Pasti ka terminal. Soalnya can loba kendaraan jiga ayeuna travel baheula mah kan. Travel. Terminal teh pasti jarorok. Kok lolobana mah si China teh kadang-kadang mah urang asup China teh saat pan. Bener kan jadi gitu pasti bau hangseur. Ya, pasti. Bahasa terminal pasti bau hangseur. Uing teh hayang ngising, Bro. Hayang ising dewek teh. Pasti kuat teh pokoknya. Kuat atuh. Geus turun tina mobil teh geus kutak-kitak geus teu puguh teh nya. Pas muka eta mah WC. Heueuh eta kue bolu pupus. Nya ngadungkuk nyapuleun nya ngebul keneh da eta mah euy. Pai anu merengseng di dieu teh nya. Langsung ngelok deui eta. Minder gitu. Ningali tai anu geus teh leuwih teh kan. Minder tai teh ngelok deui ka jero. Heeh, soalnya eta kan ieu antara amok jeung keheul jeung mural kan ari tai ngelok deui mah kumaha rasana coba sok. Tah. Tapi kan ku kondisi darurat kitu mah kumaha deui. Bener teu? Daripada urang kaborosotan di jalan. Ya. Akhirna maksakeun ditimpah eta ku aing teh si eta betah. Si tai nu leuwih teh lah ditimpah ku aing teh kan. Lain eleh teh bauna. Eleh atuh. Nu urang teh minder deui wae. Dan itu makan bau segala rupa. Jabaning eta geus teuing geus sabaraha layer da eta teh ditimpah teh. Teuing salayer, Pak geus sabaraha layer.
Nah, omen lagi kunci aqua. Da eueuh cai teh. Da cai teh asa. Cai teh asa. Tadi dinya. Tuluy teh di Banjur. Di Banjur ku cai aqua teh. Teu palit tapi. Ya palit saware. Kan cai aqua nu gede. Aduh nyebut merek deh. Cai Henteu. mineral. Eta. Cai mineral harus liter. Jadi di Banjur ku eta. Jadi geus tah eta, tapi kan eta teh jadi pengalaman pribadi anu naonnya. Anu napel lah ya. Ka urang teh. Jadi urang teh. Nah, pas nyeun bujur ledeh teh itu kan kieu pas asup ka WC goblok bisa anu modal gitu. Tak urang teh nyeun lagu bujur ledeh teh sumpah serapah lah cek bahasa Indonesia na. Jadi urang teh nyumpahan jelema anu modal di dinya cik atuh lah jorok-jorok teuing kitu nya. Naon Indonesia jiga urang meulih heula aqua lah apa kumaha di akalan da jelema urang teh kitu. Sedangkan eta teh kan fasilitas umum, ulah nepi ka urang teh ngadoreksakeun batur tadi dinya. Dijieun lah bujur ledeh. Jadi bujur ledeh teh sebenarnya urang doa. Supata gitu. Supata urang teh supata jelema anu sok modal di mana wae di Banjur. Bujur teh sing ledeh, sing kesrek gitu. Sing ararat teh bujur teh. Jadi sing ngara itulah jadi siloka itu ada siloka. Berikut langsung dari ya gitu lain siloka nah ya. Aduh. Pangharapan kuring supaya jelema-jelema teh ulah kitulah gitu. Nya. Sebenarnya mah teu apa saja jelema nya eta anu kitu kalakuan teh. Ngan da kadang urang mah kan sok jadi naon ngageramet sorangan gitu dasar gitunya jelema. Jeung anu kudu dicatet teh kieu, uing teh teu niat ngabodor. Teu niat ngabodor. Eta mah mengalir we. Dina lagu eta teh. Dina bujur ledeh. Dina kabeh lagu ngisi kan kitu niat ngabodor sebenarnya. Da sabenerna kabehanna ge teh pepeujeuh. Aya pepeujeuh jiga dina bujur ledeh kan eta teh mapatahan jelema. Nya mun modal kudu di Banjur intina mah. Di Banjur. Lamun teu di Banjur didoakeun ku aing sing ledeh bujurna. Terus dibonusan kanyutna burut gitu. Jadi tai kaluar teh kaganjal ku kanyut gitulah sing kitu. Jadi sina ngelok deui taina kan lamun burut makan. Aduh. Gitu, Mang. Aduh. Tapi tak iya masalah nanya ayeuna kebalik deui kana bahasana ya bujur ledeh bujur mah da harapaeun tah eta masalah ledeh da budak ayeuna mah atuh sok coba jarang nu hafaleun istilah ledeh gitu tah dosol gitu tah ari masalah eta mah kieu sabenerna mah urang teh orang lemur Mang jadi sigana mah urang teh ya awak urang teh kan geus sono ngadenge atawa misalkan mireng bahasa-bahasa anu geus jarang dipake. Aya kasono sabenerna mah. Soalna kan ini juga bahasa ledeh nu itu kan geus eueuh lah. Dina sataun uing ngadenge bahasa ledeh sakali ge bawa gitu. Soalna aya mah jelema teh lamun ngomong dina bahasa Sunda ge kan pasti campur bahasa Indonesia. Iya. Nah, gitu. Jadi eta mah sigana mah pangaruh alam bawah sadar. Anu memang misalkan soalna urang teh urang lemur anu baheula mah keur zaman leutik bahasa eta teh jadi bahasa sapopoe nya ayeuna beuki gede beuki eueuh bahasa eta jadi eta mah kasono anu aya dina jero hate tiba-tiba budal gara-gara eta mah otomatis mah teu diderek ku sasaha bahkan ku urang sorangan gitu eta mah otomatis karena tubuh lemur teh naon cebenjon teh naon eta tubuh emik mun tubuh emik teh naon geus lah bulan itu. Kan itu sok moal balik mun jeung si ieu bae. Der engke teh kanan kana naon-naon lah. Nya, tapi urang teh bener memang kataji gitu nya. Kataji ieu singer naon istilahna teh nga-cover tadi mah nya, nga-cover lagu-lagu tapi memang teu mawakeun lirik aslina. Urang pernah ditelepon hiji waktu tah. Cik euy, aya ide naon ya urang nyieun lirik harita urang ngadiskusikeun lagu naon sih? Anu eta carita Pedol Pegat. Anu Pedol Pegat. Forever and One. Forever and One. Eta urang nepi ka ngobrol ting sabaraha jam harita lewat telepon, tuluy jadi we eta lirikna. Aya da kita YouTube-na geus eueuh nya. Leungit tapi eta di-upload deui lah. Jadi eta teh keur recording ulang deui file-file anu leungit gitu. Matakna omat lah didukungnya guys nya. Bener kudu didukung. Sok teraskeun. Tah eta anu tadi bujur ledeh terus aya eusina Podol Pegat. Tapi urang ge memang basa apal kadidinya teh ti heula teh memang harita keur dina usaha nu lain nya sameme ieu nu harita jauh sameme pandemi. Naon nyieun logo anu aya tisu toilet gitu kan. Nya. Naon sih eta teh Geheng Industries. Tapi simbolna teh tisu WC. Tisu gulung.
didinya mah deket karena WC gitu nya karena nu jarorok gitu apa eta teh kumaha. Ini teh memang sigana mah masalah pengaruh alam bawah sadar. Jadi nya nu tadi teh pengalaman uing baheula keur zaman apruk-aprukan mindeng loba kajadian teu ngeunah dina fasilitas umum. Terutama fasilitas umumna nya WC. Paling soalnya orang kan lamun ini teh pastilah pakuat paketing WC balam teh juga ayeuna nya aya mall di mana wae urang bisa miluki gitu. Kan balam teh pasti ka terminal. Era-era tahun 80-an mah kan gitu. Atuh baheula mah kok mau can aya tisu WC-nya. Can aya tisu WC. Bener Di terminal. Oke karek inget nah baheula pas nyeun geheng industri eta logona tisu WC itu karek inget. Nah bet tisu WC. Nya eta mah tabungan alam bawah sadar teh jigana. Naon nya bahasa Sunda alam bawah sadar teh nya. Eta lah. Deket-deket kanu jarorok tah bahkan kieu nya urang ge ngadenge sababaraha viewer anu nenjo eta non video-video ngisi ngerti heula. Anjir ieu bahasana jorang kieu euy cenah. Anjir ieu jarorok kieu gitu. Cek urang teh memang bahasana kitu. Nya cek nu apal mah. Nya cek nu apal. Tah eta kumaha eta keur jadi kieu nya adugikeun lah. Kieu sabenerna abi ge sabenerna dilematis. Urang teh kan geus tubuh modern aya teh nya awakna geus awak modern sedangkan urang namanya lelengkah haluna urang teh bahkan lain lelengkah halu sedangkan awak urang teh geus jadi sebagai tubuh Sunda gitu. Tapi di ayeuna digedekeun dina tubuh modern gitu kan. Jadi dina eta ge kan pagaliwota urang teh tah. Antara eta tah pagaliwota. Aduh eta budak ayeuna apal moal pagaliwota. Ya alhamdulillah gara-gara orang ngobrol kita kan jadi inget istilah-istilah. Bener. Urang teh maksakeun bari nginget-nginget naon itu teh. Naon tadi teh pertanyaan teh? Oh nya eta cara nepikeun. Jadi kieu nya. Cara nepikeunana kumaha gitu. Sebenarnya mah kan aya dogma anu jahat di antara urang. Anu uing teh mindeng ngadenge dan sok sedih jeung nyeri hate sabenerna mah. Jadi aya dogma jiga kieu. Daripada budak make bahasa Sunda kasar, mendingan teu make bahasa Sunda, sina make bahasa Indonesia we. Eta teh dogma anu geus umum, geus lumrah, geus dilakukeun ku loba jelema. Efek tina eta naon? Bahasa Sunda teh ayeuna teh tilem. Nya, saeutik. Loba bahasa anu geus leungit. Padahal lamun urang mikir sederhana we kieu. Kan Sunda teh loba. Cek urang mah teu kudu silih gorengkeun. Da misalkan Sunda Cirebon Sunda, Sunda Garut Sunda, Subang Sunda, Parahyangan ge Sunda. Tapi lamun urang ningali nyuk-curug ka baheulana, lamun ku urang ditalungtik kitu nya. Nah, loba bahasa Sunda anu teu bisa dilebeskeun. Contona kanyut inung suku misalna. Inung suku. Misalkan inung suku. Sok kan suku teh bahasa kasar. Inung suku bisa dilebaskeun teu? Sok. Indung sampean da teu ngeunah. Nah, inung suku. Nah, lamun dicuk-curug ti deui teh. Uing teh curiga kan. Jadi bahasa leuwih ti heula teh nu mana? Nya. Gitu kan. Ya. Nah, komo lamun ngobrolkeun tapi nu gampang memang masalah ngabahas pelangkakan. Soalnya jelema teh lamun dina masalah eta leuwih sensitif. Oh, bakal langsung ngeh. Eta mah sistem marketing. Lamun kapal badenya jadi marketing. Kadieu nama disadari ku uing teh bahwa eta marketing. Jadi aya hubunganana nya lamun tadi mah WC. Berarti karena palangkakan udah deket. Bener. Nah, palangkakan teh karena deket jeung kondisi situasi ayeuna. Maksudnya naon? Loba lah urang teu kudu nutup panon atau nutup ceuli, ayeuna loba anu ngonten teh ngalikeun susu. Pokoknya tetep kautupan teh karena palangkakan, Pan. Nya. Dan ngalikeun susu ge palangkakan anu ripuh mah gitu kan. Gitu kan. Atawa obrolan-obrolan nu itu tengah peuting. Geus nu ripuh mangger palangkakan. Tah, jadi uin teh ngamarket di pelebadinya. Nah, anu masalah kan kieu nya. Loba jelema anu sok karomen nyebutkeun bahasa teu pantes. Terus ngaruksak cenah lamun kumaha lamun lagu eta lirik eta kanyawan ku budak. Ngaruksak budak cenah. Terus ngerakeun urang Sunda teh ku bahasa nu jiga kitu. Tah lamun kepala badinya mah ieu nu cek uing nu tadi cek uing aya dogma anu jahat di urang teh jiga kitu. Nah eta pada akhirna jelema-jelema teh di urang loba nu era make bahasana. Bari jeung teu nalungtik bahasa Sunda teh siga kumaha. Baheulana jiga kumaha teh dicuk-curug.
parahyangan anu pangalusna. Uing teh teu anti ka parahyangan da uing diajar bahasa Sunda parahyangan. Kan Garut ya ka asup parahyangan. Asup parahyangan. Uing tapi tidak ajar bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda parahyangan malah. Gitu. Kadia malah jadi nyoledat kan karena itu. Soalnya ya gitu aya. Da kan unak usuk bahasa diajar gitu. Unak bahasa diajar. Ayeuna kan anu jelas misalkan lamun dipikir dina tatanan Sunda teh kasta. Kasta kan dina tatanan Sunda. Tapi lamun urang ngobrolkeun tadi unak-unuk basa dina unuk basa unak-unuk basa teh ternyata aya kasta nyata nama. Nya disebut cacah jeung menak teh. Nya. Tah aya deui carita tadi obrolan cenah. Menak anu ngaruksak mah. Tadi anu komen tuh tadi anu komen menak anu ngaruksak maksudna teh jelema anu memenakeun. Nya. Memenakeun anu ngaruksak teh. Jadi nganggap kala meme nakeun. Emang enak tawada. Koplok teh aing serius. Nya nu memenakan eta nu ngarusak. Memenakeun. Jadi nu memenakeun nu ngarusak soalna naon nya? Nyada ayeuna lamun misalkan urang nyebut masalah tadinya ngebahas masalah palangkakan kan eta sensitif. Misalkan urang nyebut kabudak misalkan. Jang eta non kanjutna kumaha heula. Urang teh sok rada linu pan nyebut kanjut. Nya. Padahal kanjut jeung penis naon bedana tapi lamun urang ngomong penis bisa urang teh asa lemes gitu, asa beradab gitu. Padahal bentuknya sarua. Terus urang teh tidak ngalakukeun ayeuna pertanyaannya juga kisok lamun urang nyebut kanjut saha nu rusak moral? Aya teu nu rusak moral. Eueuh kan. Nyebut kanjut teu rusak moral anu masalah mah lamun kanjut di videokeun di tah rusak moral. Nya tah asup kana pornografi atau porno aksi. Tapi lamun urang ngomong kanjut da udah dirugikeun. Terus nah bet kudu era ngomong kanjut masalahnya eta misalkan nya ini ka budak teh eta tina penisnya pepeng jadina teh jadi pepeng. Terus loba bahasa-bahasa anu akhirna teh diusahakeun dilemeskeun. Nepi ka menyebut kanjut disebut larangan istri, nyebut memek, nyebut kanjut larangan pamengget, nyebut istri nyebut eta larangan istri. Nepi ka usaha dilemeskeun. Berarti diusahakeun kabeh kudu lemes. Keur naon coba bahasa kudu lemes teh keur naon gitunya lain ulah tapi memang ayeuna di zaman urang ayeuna kudu bisa anggar eta ge kudu ngarti gitu soalna ayeuna mah kan urang gedena di zaman ayeuna misalkan urang cicing di lamun misalkan anjeun kan sok MC di nu hajat sok pan teu mungkin palawargi sadana ngajar dog dari kan teu mungkin mantanya anggar kudu make Sunda parahyangan mata kudu ngarti ngan anu Sunda nu ge ulah dipiceun da ieu teh asal usulna siga kitu yen heuh da panan kitu nya orang Sunda mah geus katelah cawokah cawokah teh eta cabak buka aduh ada cawokah teh naon sih Bang sebenarnya heuh cawokah teh ya siga jorok-jorok gitu dari heureuy kitu nya da panan cek Mang Ibing urang pernah ngadenge dongeng Mang Ibing sabaraha kali gitunya terus aya ngomong Mang Ibing teh da bangsa urang mah lamun teu make seseurian teh bakal bubar cenah gitu kan Mang Ibing keur ceramah bener kunaon Mang Ibing kudu ngabodor wae lucu gitunya terus kadang-kadang mah eta teh cawokah tah anu nya seutik-seutik asup kan rada jorok-jorok lah gitunya da supaya naon supaya urang naon tetep aya di dinya urang tetep merhatikeun gitu tah geuningan eta nu dilakukeun ku ngisinger oge ku cawokahna ngisinger loba akhirna nu merhatikeun euy nya mudah-mudahan loba nu merhatikeun aya salah siji babaturan anu sabenerna nalungtik tapi duka sajauh mana gitu nalungtik tinggal litina manehna dosen di aya salah siji dosen manehna memang aktif dina bahasa Sunda kan kumanana di talungtik nah si ngisinger teh si kieu gitu terus tatanan bahasana nya alhamdulillah ari uing mah nya tadi lagi teu ngarepkeun siga kitu tapi lamun aya jelema nu naliti secara seriusnya alhamdulillah mudah-mudahan aya feedback nu alus gitu mang maksud siga kitu jeung cek uing mah ieu teh layak ya dikaji secara seriusnya alah aing jadi campur secara jadi dikaji kalayan serius kalayan daria gitu nya dikaji sing aya lah nu daek etana ngabedahna lirik-lirik meunang ngisinger da ieu teh bener tadi urang ge diperhatikeun tadi kan naon
pesan moral nama tinggi gitu. Aduh aing geus campur deui we. Pesan Eta moral nama luhur gitu ya teh. Yen lumayan. urang kudu tartib, kudu bersih, tuluy lamun keur miceun teh atawa keur ngising teh nya kudu dina tempatna teh yang caina gitu kan. Kudu tarapti eta. Kan tak ieu mang deh aya hiji deui kebiasaan urang-urang anu goreng. Naon? Misalkan uing aya hiji lagu nu cover ieu ka ayeuna keur rada naik sih di IG. Jadi nyaritakeun jelema nu sok ngising di WC terus sok ngombe HP nepi ka akhirna teh lila di jero WC teh. Kan teh eta teh naon sih urang teh ingetan ya. Tapi kan dina lirik nanti uing ngomong kieu tai ngebul kotaneut kana bujur mun modal sing tarapti tong bari ulin HP gitu meh teu hese ameh tereh keluar siga gitulah tah batur teh langsung fokus teh kana taina Lain neang pesanna. lain yang pesan tina jadi teu dicokot panjang dicokot teh taina jadi uing teh disebut ngaruksak gara-gara ngomong tai. Padahal mah di jero eta teh kan masalah marketingnya. Tai eta mah marketing supaya ieu teh tepi gitu. Da lamun ayeuna uyang misalkan lamun misalkan bewara para wargi sadayana omat pami kajamban ulah bari nyaro HP moal anu ngadengkeun moal. Jadi eta teh ngahaja gitu ngarah ku batur dengkeun. Jadi DJ juga gitu maksudna. Tapi eta mah ayeuna mah geus sadarnya mun baheula awana can sadar. Ayeuna mah aya sadar ka pelebah dinya. Ya, tapi eta ge kudu nganuhunkeun ka para netizen anu komen. Nya anu komen. Oh heueuh geuningan urang teh kieu gitu kan. Jeung loba masukan ti netizen. Termasuk mereka sadaran ka uing naon aya salah sahiji sababaraha netizen anu diskusi. Aya nu diskusi daria gitu misalkan nge-DM atawa naon ngajelaskeun jujutan misalkan na ieu. Nah, akhirnya kan kadia aya lirik anu uing teh kararepkeun bahasa anu salah. Ngahaja. Misalkan jika bujur dosol gitu nya. Biasana dosol mah kana bujal. Tapi kan budak ayeuna teh apal kan. Diharapkeun kuring teh ngarep supaya ari bujur makan batur geus apal. Ya. Tapi lamun istilah dosol naonnya kata teh nang kecap dosol batur teh kan geus jarang ngadeng ya. Tak kuring teh miharep batur teh neangan dosol teh naon. Terus cocokna dilarapkeun kana naon. Gitu, tah siga kitulah. Jadi kade-kadena mah aya pancingan-pancingan kuring teh nu ngahaja disalahkeun. Meureun. Naon da dosol malin bujal. Gitunya. Jadi ngabuka diskusi pan akhirna teh ngabuka diskusi. Jadi rame anu kararomen atau anu ieu teh maksudnya siga kitu. Eta cek mana eta bujal gitu. Bujal. Jadi kurang disalahkeun teh ngahaja ngarang ngabuka forum diskusi dina komen. Ieu mah nu komen kalanggar gelut kan kirang kasep. Nu gelutna teh jeung nu komen deui. Heeh, nu komen. Sok aneh ka jelema gara-gara konten tapi ngajak gelut sok di mana uteukna terus manehna teh ngarasa jelema pang nyakolana. Ku kitu ge berarti teh nyakola. Gara-gara konten tapi kagelut. Aduh aing mah. Padahal urang nu nyieun konten heuh. Urang nu nyieun konten. Lamun gara-gara misalkan beda pilihan gelut rada oke lah eta mah meskipun anger teh oke gitu nya tapi rada kaharti nya soalnya eta mah masalah idealis kan nya urang milih si anu gitu tah. Oh aduh aing euy keur usum pilkada kieu jol kadinya di obrol teh ya bae saeutik gitu ya tapi lamun gara-gara konten terus jelema nepi ka gelut kan asa kacau. Karena memang meureun si konten-konten teh memang eta tadi teh dianggap daria eta teh konten teh berarti bro henteu. Jadi jelema teh geus kaasupan ku dogma eta teh. Jadi lamun urang ngomong Sunda anu lain priangan, ya artinya Sunda kasar lah artinya Sunda. Dianggap ngaruksak moral. Tapi dah kitu kajadianana memang. Urang boga budak boga budak hayang mah bisa ngobrol bahasa Sunda. Keun bae Sundana rek Sunda Subang oge da, sarua Sunda. Tah kusabab kitu teh dianggapna di priangan mah kasar, jadi bahasa Indonesia. Nya. Teh kan maksud uing kapal badinya karena uing teh bapak-bapak. Urang teh sempat ngajarkeun budak bahasa Sunda. Pas asup sakola hancur. Teu bisa euna budak bahasa Sunda teh. Jadi bahasa Indonesia. Padahal keur leutik teh ku uing tidak diajarkeunna Sunda priangan mah. Malahan mah. Lamun ngageroan teh manehna teh abdi hoyong nedah heula. Geus bisa eun eta harita memeh sakola. Memeh sakola teh hayu urang tuang, abdi hoyong ameng. Bahasa Sunda.
Sakola hancur kabeh. Sabab di sekolahna Bahasa Indonesia bahasa Sunda teh teu dipake. teu dipake. Soalnya naonnya kitu, guru teh sieun kasar. Lamun kasar teh dianggap teu bermoral, dianggap teu jelema. Aduh. Nah, eta kan maksudnya PR keur jelema-jelema anu ayeuna aya di tatanan pendidikan lah gitu nya. Jabat di dunia atikan gitu nya. Anu jadi guru atau anu jadi anu pokoknya di dunia eta lah di anu ngatik ngadidik eta kan jadi PR. Lamun urang ngomong kasar dianggap jelema teu berpendidikan, teu boga moral. Padahal da teu kitu. Misalkan ayeuna urang ningali ayeuna mah gampang mah kieu lah Sundaan mana urang jeung urang Baduy gitu. Geus puguh urang Baduy teu kajajah ku kerajaan, teu kajajah ku company baheula kan. Jadi manehna mah originalnya. Jadi lamun urang rek ngomong masalah Sunda kasar, Sunda lemes nu kada tuh tinggal urang ngaca we, tinggal urang Baduy. Sundaan mana urang jeung urang Baduy. Urang Baduy nah teu wawuh kana unak-unak basa gitu. Nu karar itulah maksudnya. Urang kudu mulai kudu mimiti deui ngagali nu karar itu. Jigana ieu ngisinger kudu asup kana podcastna si Babeh Budi Dalton Min. Kang Budi, kayak belum abisnya Kang Budi. Ada. Tapi dah alamun jeung Budi Dalton sih iya sih karena sapa godos teuing. Oh, mulai kontroversi gitu. Teu kontroversi. Soalnya Budi Dalton kan geus sadar kana masalah eta. Ya, Budi Dalton geus sadar. Da di urang mah kan siga kieu lah. Nah, lamun urang misalkan da di Sunda mah kan eueuh. Bedanya antara Cawoka jeung urang teh beda. Nya. Soalnya misalkan cing ngabedakeunana tah. Soalnya eta ipis teh. Anu ngabedakeun mah ceuk urang mah masalah ieu, masalah mindset. Misalkan jika nya tadi misalkan orang ngobrol ka ente misalkan ka anjeun liang parantiniup suling ngaranna henteu careuh gitu. Kan kecap henteu teh eta palangkakan awewe bobogan awewe. Tapi karena soal urang ucapkeun eta mah da memang kitu, ti dituna kitu ngaranna kitu. Jadi kumaha nya. Jadi bagian eta teh teu kudu naon ngaranna teh. Naon atunya? Teu kudu mang-mang urang teh da emang bahasana siga kitu. Nya. Ka mentakna urang rek nanya ka didinya, tadi ari jorang jeung Cawoka naon bedana? Benar dibalikeun deui ka urang mah anu nyieuna atuh. Didinya kan ada anu nalungtik jeung memerhatikeun. Aduh. Cik sok jentrekeun ari jorang jeung Cawoka jorang mah memang arahna teh kieu nya meureun ieu mah. Jadi jorang mah meureun mun ceuk urang mah langsung arahna teh nya kana hal-hal anu negatif lah meureun nya. Seksual gitu. Anu seksual gitu. Ari Cawoka mah kan anu seksual eta teh jadi kalah pikasirieun gitu. Ya, jadi bahan ledekan. Tapi teu matak nyeri hate dah gitu tah gitu. Ari cek uing mah lamun cek uing duka ieu duka bener duka henteu. Antara jorangnya eta teh nu ngabedakeun masalah efekna. Sanggeusna gitu. Sanggeusna. Lamun misalkan urang ngomong kanjut misalkan batur bisa seuri berarti Cawoka. Lamun urang kanjut batur celegeng. Sederhana aja gitu kan. Lain aing masieun didinya ngomong kanjut tuluy batur celegeng. Kan loba aya nu kitu. Loba aya nu kitu tong gagabah. Sok bisa percaya didinya isuk-isuk tah lari di Bandung hek make calana nu sakieu. Pasti loba anu cara legeng. Loba zaman ayeuna mah da ada disebut usum da kumaha nya nu kitu teh. Astagfirullah. Ulah di memulai nu kitu mah ulah. Ulah. Cek ari abi mah rek nanya ieu ka anjeun teh. Ari ayeuna teh anjeun mah kan dina dunia atikan yang ngatik jeung ngadidik. Kumaha kurikulum urang teh siga kumaha sih? Jeung lamun dipakuat pakait jeung kearifan lokal urang. Alah eta. Kasundaan kadituna kasundaan. Anjir berat pisan ieu mah ieu. Lamun ngomongkeun kurikulum dina atikan ayeuna teh keur rame kurikulum Merdeka Belajar. Nya. Oh, merdeka belajar. Belajarna merdeka, cenah. Belajarna teh merdeka. Jadi si murid teh bisa milih tema atawa milih manehna teh deui milih naon projekna jiga kumaha gitu lamun proyek gitu nya. Jeung si guru oge dibebaskeun. Si guru oge dibebaskeun teh sarua eta dina milih tema, milih proyek gitu kan cara ngajarna gitu. Jeung tah biasana kan urang baheula mah hiji kurikulum teh pokona mah mun kitu kudu kitu gitu tah. Tah budak ayeuna mah teu kitu diajar teh. Tuluy nya lamun tadi non pertanyaan teh kana kearifan lokal pakuat pakait atuh udah jauh ngomongkeun kearifan lokal mah
jauh nate kieu da geuning di KB sakola oge jarang aya nu ngalarapkeun eta kearifan lokal. Contohna we nyebutkeun pamali, geus tara aya nu nyebutkeun pamali ayeuna. Nya masalah eta. Gitu. Tuluy ayeuna dahar bari nangtung, nginum bari nangtung, pan sabenerna mah aya kearifan lokalna. Aya. Gitu kan, kunaon bet diu, kunaon bet kudu kuleungeun ka tuhu. Eta nu disebut tata krama. Heeh. Nah, jadi tata krama teh ayeuna dina awak. Dina awak. Dina cara urang. Jadi dina bahasa mah cangtang tu lah, cangtang tu. Soalnya tiap daerah kan boga bahasana masing-masing gitu nya. Misalkan siga urang di salah hiji daerah aya nu nyebut ngawinkeun teh ngewekeun ban siga gitu kan. Aya kan siga gitu. Aya. Tapi kan eta teh memang bahasana. Memang bahasana. Lain naon lain teu sopan. Lain teu sopan. Jadi lain teu ngarti tata krama. Tapi bahasana. Jadi orang lamun rek ngomongkeun tata krama, na pola bahasa moal bisa. Moal. Tapi lamun dina awak bisa. Nya. Misalkan jiga kitu, misalkan dahar ku katuhu, nya ku kenca. Eta kan tata kramanya. Misalkan terus aya batur ngaliwat ku urang diserian, manggut misalkan. Atau mun urang nu ngaliwat, urang rengkung. Eta tata krama. Nya bisa sih. Ente maksud uing mah kieu urang teh kan baheula di zaman uing sakola mah kieu lur. Guru teh lolobana di sakola teh ngajar ngomong teh bahasa Sunda. Guru teh. Nya. Nepi ka nyarekan ku bahasa Sunda. Ya. Matakna urang apal baheula lamun nyarekan teh bebel, jangkar kehet, gitu nya. Beda jeung ayeuna. Ayeuna mah hei kamu nya. Eta nepi ka lemur. Lemur-lemur anu sakolana nepi ka di sisi sawah. Ayeuna mah guruna teh bahasa Indonesia. Nya. Tah, ieu anu ceuk uing dampak urang teh kajajah ku dogma anu bahasa Sunda teh ngerakeun anu pelbadinya. Tah ieu efekna. Ayeuna lamun geus bahasa Sunda leungit rek kumaha? Anu cek di dinya teh kabudayaan teh bakal leungit tina mimitina bahasana heula. Mimitina bahasana matakna ayeuna ulah nyalakeun lamun misalkan ayeuna kasenian-kasenian di urang geus leungit, geus loba nu leungit. Oh, geus loba. Soalna bahasana geus loba nu leungit. Nya. Da ayeuna jelema rek kumaha bisa naon nya? Rek kumaha bisa ancurup ka jerona lamun manehna geus nganggap eta teh lain bagian tina dirina gitu. Tah sedang ayeuna usaha di dinya usaha ngisinger make bahasana teh anu frame cek batur teh eta teh ekstrim. Nah eta nu jadi masalah kamari tarik teuing gitu ngisinger. Cenah mah tarik teuing padahal aduh cek aing teh lain tarik teuing tapi manehna teu nyaho jiga nama. Yan loba bahasa-bahasa jiga kuing nepi ka dijelaskeun. Kamari kan uing panggih jeung salah sahiji nya ulah dibejakeun lah namanya. Pokona aya beberapa guru lah. Di salah sahiji sekolah. Mana ningali konten-konten eta mana nyebut ekstrim. Terus kuing teh dijelaskeun teu ekstrim. Da memang Sunda mah jiga kieu. Ieu teh memang baheula teh aya bahasa ieu teh. Ayeuna tara diparake. Ayeuna tara dipake. Anu ngajieun ekstrim teh naon? Urang. Anu ngajieun ekstrim teh aya nu nyebut eta ekstrim. Terus ku urang teh dinyakeun. Jadi ekstrimnyaan. Matakna kan urang teh kudu hati-hati teh lamun ngomong teh soalna omongan urang teh sarua jeung doa. Bener. Ketika kurang diafiliasi, dipalidasi, itu kan jadi asup ka diri urang. Jadi bener. Eta teh hese. Nyaena buktina urang we ngadidik budak, aya budak teh bisa bahasa Sunda. Nya. Teuing matakna lamun geus gede duka siga kumaha da urang ge bingung, lamun aya budak ngomong bahasa Sunda, babaturanna teu ngartieun. Nya bener. Babaturanna kan teu ngartieun budak jadi engke budak sieun teu boga baturna. Atuh ari budak teu boga baturna makan rusak mentalna meureun. Komo ayeuna hirupna di kotanya. Komo hirup di kota. Tah kan teh jadi bingung. Ieu ku sistem nu karere teh. Jadi sebenarnya Sunda urang teh saeutik-saeutik digorogotan supaya leungit. Terus urang-urangna loba nu teu sadar. Nya. Nepi ka loba nu ka urang nyarekan, lain loba aya nu nyarekan. Aweun teh nepi ka ngomong lagi teu ngeunaheun lah. Aya nu ngomong itu jadi jelema asa pangbenerna cenah. Terus anti kritik. Jeung sajabana lah. Sabenerna mah teu anti kritik meureun kan didinya ge narima mun dikritik jiga kumaha oge kan ditarima kan ari kritik. Narima sabenerna mah lamun bener. Maksudnya lamun bener teh jelas dasarna terus manehna teh amuk-amukan. Ada ukur ngajak gelut manehna naon teh. Sabariji pokokna lamun kan viral teh itu beberapa kali di TikTok viral, di Instagram viral. Tiap viral eta teh loba anu nyarekan. Lain berarti ayeuna mah lamun nyeun lirik teh teu sagampang anu mimiti nu bujur ledeh heuh. Teu. Eta mah kan ukur 15 menit. 15 menit teu. Oh, ayeuna mah meureun aya 3 poena. Bisa leuwih. Bisa leuwih. Ayeuna mah jadi
misalkan kieu biasana we lamun proses ieu ngomongkeun proses kreatifnya. Proses kreatif teh naon bahasa Sunda teh nya? Nya barang jieun lah barang. Lamun dina barang jieun teh biasana nangtukeun heula tema. Biasana mah misalkan jika tadi tah aya lagu The Beatles didengekeun lagu teh. No Beat It. Didengekeun lagu teh. Lain Beat It naon tadi teh? Let It Be. Didengekeun lagu teh. Biasana sok langsung muncul. Tek ieu temana. Tah tidinya dijieun tina tema eta. Na kertas keneh. Na kertas. Teu bisa mang euy. Langsung Urang geus ngasaan dina komputer nah, iPad atuh iPad ayeuna mah. Sarua teu bisa. Teu bisa na iPad ge. Dicuret-curet oge sarua. Kan iPad Apple Pen gitu. Heeh, teu bisa. Dasar euy didinya mamang euy. Lemur pisan. Kaganggu we sih teh. Bener jadi teu beres-beres. Geus nyobaan masalahna mah. Jadi anggar make kertas. Anggar make kertas. Tuh, ieu tempo kertas na satumpuk itu teh lirik-lirik anu. Wah, di spill nya gua ambilnya. Nah, cing mang spill mang. Tuh. Tapi ka sakieu we. Ieu teh potretan lirik ieu teh hareup tukang tuh. Lirik. Hareup tukang aya ieu teh. Lirik-lirik singar anu dijieun. Jadi lamun uing kerteu bisa sare atawa keur pikiran teh nya alhamdulillah aya nama bisa dicurhatkeun lah cek barudak. Dicurhatkeun kan aya ditulis. Kertas. Atau didinya geus sarua juga penyair ya gitu mah. Meureun ya. Teu ngarasa penyair uing mah masalah nu kitu mah bebas lah kumaha batur lah eta mah batur nu ngandelay uing mah tugasna meureun nya barang jieun aya kan soalna kadung ancrug kana ieu. Jadi kudu dituluykeun gitu nya kabeneran teu loba nu ngalakukeun teh teu loba. Nya. Aya oge sababaraha nu ngalakukeun. Tapi Sundana campur. Manehna masih kana Sunda campur. Jadi teu anceg teu naon ngaran teh. Kan meureun manehna anggapanana dina hal eta jadi Sunda Kiwari ya, Sunda nu ayeuna gitu. Nya eta mah da teu salah oge nya, teu salah oge cuman lamun misalkeun ngobrolkeun anu nyieun lirik Sunda bari Sunda da full teu kacampuran bahasa Indonesia nya sanyaho uing mah ngisi ngarungkul. Oh gitu. Nya anu lain mah masih kena aya selipan bahasa Indonesia. Misalkeun ayalah sababaraha baturan tapi nu konsisten teh ngaduaan uing jeung urang Ciamis lah sejeuna. Aya nu ngonten Ciamis. Aya nu ngonten oge tapi manehna mah Sundana masih aya campur bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi da ada uing mah teu nyalahkeun sok we eta mah da memang teu kudu silih-salahkeun teh nya da karena silih salahkeun. Nya. Ku manehna siga kitu ge kan alhamdulillah gitu. Jauh leuwih bahkan manehna mah leuwih ti halati uing. Senior manehna mah. Senior. Jeung memang orang musik. Oh gitu. Orang musik manehna mah. Ada orang mah kan ukur seniman unggulnya. Seniman tapi lain orang musik maksudnya ada orang mah kan bisa kana naon wae lah. Orang mah da karena ari seniman mah da kan baheula mah seniman teh naon? Fragmen juga fragmen pengkotak-kotakan teh istilahna teh dikotomi juga euna. Baheula mah seniman teh seniman we kan. Jadi teh ngalakukeun naon ngalakukeun seniman. Bisa lah gitu nya. Bisa ada nama kan seniman mah seniman tari, seniman musik gitu. Dina perupa oge patung, aya lukis. Wah, seniman patung, seniman lukis gitu. Loba komo ayeuna aya dicampur jeung multimedia jeung naon gini kan. Geus loba geus ayo belah lain. Ayeuna mah geus loba seniman AI. Asli. Jadi lamun baheula nya sampe mah aya seniman AI, aya nu ngaranna teh pos. Matakna lamun ngadenge musik aliran ini aya post rock, aya post naon, aya post. Eta bukan ti kuis eueuh. Ternyata setelah era post jadi karena era AI nya. Anu AI mah geus bisa disebut post eta mah. Teuing naon eta mah ngaranna? Post keneh. Post keneh. Post human. Oh, post human. Jadi post human teh sanggeus jelema nya sanggeus era jelema, berarti selain jelema geus komputernya. Post human jadi setelah jelemanya. Aya eta bahasan anak dibahas ku Pak Bambang Sugiharto. Alhamdulillah. Post human. Lamun urang ieu teh uling teh cita-cita teh sebenarnya mah kieu euy. Jadi kieu mah uing teh curhat ieu mah nya ka uing teh singer teh kan ayeuna teh rek naon nya rek nyobaan live lah. Live teh henteu di dunia maya gitu. Lain dina digital tapi hayang ancrup kana dunia nu sanyana saujeratna. Oh, ngisi ngerek turun gunung gitu. Tuh mah tapi masalahna kieu. Ari mental mah siap. Siap. Kan? Nya tapi ku tadi konsep singer ieu kan lamun aya ngomongkeun kalkulasi ya, urang Sunda tina 1000.
anu ngarti masalah Sunda teh siga kieu kan anu apal anu ngarti. Nu apal Sunda kieu teh kan teu loba. Tah masalahna we teh mikir lamun misalkan keur manggung di baladoh ku batur Cok di baladogan ku motor. Di baladoh turun sia. Dibayar hanteu urang teh misalkan amit-amit ya. Mudah-mudahan dibayar. Dibayar hanteu sirah buncunur sok. Kan kumaha jadi rada mang-mang gitu tah. Rada mang-mang rada gegebegan matangna beneran dukalah mudah-mudahan baraya bobos-bobos di mana wae enak. Gaduh bonggolongan kayak kondisi siga kieu. Oh lamun kabayang. Tapi kuduna aya komunitasna Aya komunitas ngising-ngising. Lain eta ngaran ngising. Teh memang ngising atau mawatina sing bahasa Inggris. Sing kan nyanyi gitu. Eta mah sabarna mah kieu pamajikan anu mere. Ngaran ngising teh pamajikan. Jadi apalin pamajikan teh bisa nyanyi. Tapi ruang uing nyanyi teh ngan di WC. Lamun keur bari ngising. Itu oge. Oh, henteu. Jadi eta teh diibaratkeun WC teh kan ruang pribadi. Jika gitu lah. Jadi uing teh kan ukur nyanyi di ruang pribadi. Ini gitu. Jadi ngisinger, jadi ngising jeung singer. Jadi uing teh anu nyanyinya di ruang pribadi di tempat ngisi gitu. Batur mah kan nyanyi di panggung. Oh di dinya mah nyanyi di panggung. Tara. Itulah sejarah singkatna aya tapi kadieu ngisi ngerti jadi filosofis gitu kan. Jika naon eta filosofina kumaha? Jadi filosofis misalnya jadi aya dua kecap antara ngising jeung singer. Nya. Jadi singer anu nyanyikeun masalah perngisingan. Jadi kan dibacana ku batur juga gitu, padahal mah teu kitu uing mebalanya teh. Pamajikannya teu kitu. Jadi ngan ngaibaratkeun jelema nu sok nyanyina di WC lah gitu. Baheula teh pamajikan teh ngaibaratkeun juga gitu, tapi ayeuna mah jadi beda, jadi ngageser. Tapi kan beda teh penilaian maranehanna. Nya teu naon eta mah hak maranehna lah. Jeung anu nyiksa kawin teh kieu sabenerna mah. Batur teh sok ngomong siga kieu. Jika tuh ganti channel lirik lagu teh ulah ngising wae. Padahal mah teh mau teh teu ngising wae. Nya. Jadi gara-gara ngaran ngisinger, jadi batur teh ka frame gitu. Ku ngising. Jadi lagu-lagu teh ngising ku memang anu minang FYP teh teh mah ngising. Tapi dan teh eta oge misalkan urang nyaritakeun bujur. Nya. Bujur nabus bujur dina bisul dina lawang bujur gitu terus. Eta teu ngisingnya. Teu ngising. Nyaritakeun ambeien. Eta kan teu ngising nyaritakeun leho. Nyaritakeun oclek teh naon di Tasik dole ya. Naon oclek dole? Oh, conge tuh eta kan bahasa aya nu nyebut oclek, aya nu nyebut dole, aya nu nyebut conge. Urang kan nyaritakeun cileuh. Nya. Nyaritakeun aya nu nyaritakeun anu dahareun. Kadaharan oge kan aya. Cilok pokona mah sabarna temana Sunda. Ngan masalahna anu minang FYP memang nu tarima tema gitu ngising. Jadi lamun misalkan tong nyalahkeun ka uing berarti jelema teh memang resep nu kitu. Nya. Nah, lamun dipakuat-pakaitkeun jeung tadi jeung kasundaan ya, kasundaan. Cing cirining alam bawah sadar urang Sunda teh kan juga kitu, resep anu jorok-jorok, resep nu cawokah. Nya. Jadi ulah nyalahkeun uing anu nyieun, da eta nu rame berarti kan nu ditonton dan nu kitu dan manehna resep nu kitu. Da silaing mah ukur usaha. Da we ukur usaha. Nah anu ditonton nu kitu eta kan manehna nu milih. Nya. Sugan-sugan we jadi pegawai tetap YouTube. Pegawai tetap digital lah, atau YouTube bae segala lah. Dengan nu kamari viralna Instagram kan mimiti viralna Instagram uing, FYP na Instagram uing teh sabenerna lain lagu ngising. Lagu Ramones anu judulna teh Leho Hejo. Eta kan mimiti langsung jos naik. Leho Hejo eta sih lain ngising. Tapi batur teh anger we ngomongna teh. Cik atuh lagu teh ulah ngising wae. Jadi kapopohokeun tah. Mimiti aing naik teh padahal ku lagu Leho di Instagram teh tapi karena romantis kitu. Teu malah dikira cek aing teh jelema teh kunaon. Cirining memang nu belah dieu teh belah dieu, tah belah dieu. Ieu kan sensitif ang. Kaji memang sensitif. Kaduana memang asal mula urang teh kan tidinya. Nya. Urang teh kan diolah di palebah dinya, dapurna teh palebah dinya. Lamun cek si Semi teh mah naon mimitian teh nanaon oge tina dapur cenah gitu kan. Start from kitchen. Cenah. Ada kitchen urang teh pan eta. Benar. Ari kitchen urang teh kan aya nu ngaranna teh Sapatemon nya.
Nah, ting apalin ting teangan lah sok sapa teman teh nanti kitchen orang teh eta kan. Ya. Ritual sapa teman teh urang teh di mana urang teh dijieun, lain dijieun lah, diolah lah. Diolah di dinya dina sapa teman eta. Dina sapa teman haritanya bener. Ada jeung memang heuh kitu teh lah. Ukur jadi naonnya anggapan-anggapan tapi nya urang mah ngadoa teh heuh sing naon anu dituju ku ngisinger ieu teh da moal samata-mata dijieun lamun eueuh tujuan nu alus gitu sing katepi lah. Amin lah. Yang tujuan mah da eta mah masalah tujuan mah nya eta mah sang pribadi lah. Heeh bener. Kadang-kadang makan urang ge ari dikedalkeun mah tujuanna anu padahal di jero hate mah tujuanna anu. Ya mudah-mudahan tujuan wing sing alus we gitu. Lain ari wing mah ngadukung teh. Teh tadi kitu nya ngamu mulai bahasa Sunda tapi dah balik deui tadi cek si lain panan ngamu mulai dari nu tugas ngamu mulai makan sararea nya. Sararea. Nah intina meureun wing mah nganggapna teh si lain teh keur ngajak ka balarea supaya make bahasa Sunda. Eta kitu. Ada wing oge ari ngajak teh anger we. Bener sih ya kan. So kadang-kadang mah hayang ku bahasa Sunda tapi dah barudak teu ngarti ya. Kan orang gak dilematis ya. Dilematis. Matangna tah eta ku kasundaan wing nu jiga kieu terus pembawaan wing jiga kieu nya alhamdulillah gampang diterima. Maksudna batur teh langsung nyerep gitu. Nya ku gaya ngomong bahasa Sundana juga kieu nya gitu. Kan gorengna memang aya goreng nanti dia teh rata-rata anu resep kawin teh memang umurna rata-ratanya 30-an ka luhur. Jarang mah 30-an ka anak. Ieu budak generasi ayeuna mah jarang nu resepkeun. Resep tapi manehna resep ukur resep. Beda jeung jelema nu 30 ka luhur misalkan koma di 40 50. Asa balik deui ka zaman baheula meureun nostalgia gitu. Aya romantisme. Inget manehna aduh ieu bahasa ledeh geus lila, bahasa dosol geus lila teu ngadenge. Jadi aya rasa sono anu kagantian gara-gara wingin konten. Anjay jero bisa. Bener, alhamdulillah. Jadi ku ngisinger ieu teh alhamdulillah wing teh mere energi positif ka jelema-jelema anu sono ngadenge bahasa Sunda anu ayeuna geus jarang dilarapkeun diucapkeun. Mun budak ayeuna mah eta teh anyar nya. Anyar. Jeung dianggap barbar. Dianggap barbar ku barudak ayeuna padahal teu barbar. Anu barbar mah eta anu dengarkeun bisa sunung, anu gutak-gitek. Kan uing mah rieu maksudnya ku jelema ayeuna kadang-kadang teu ngerti. Ari nu karar itu disebut barbar. Kita disebut barbar, barbar, da resep. Uteukna aduh. Bae ketang da eta urusanana. Sok geura tempol na Instagram sewang-sewangan. Buka eta nu pencarian, da pasti aya nya. Pasti aya. Anu pasti aya teh. Pengalaman wingnya anu pasti aya teh anu sararongong jeung boleh kakan pasti aya lah. Dina moal HP ge pasti aya. Nya. Meskipun urang taraneangan gitu nya. Nya. Pasti aya tah. Komo nu sok neangan. Jadi memang algoritma teh diarahkeun ka dinya. Urang teh keur dibentuk ku teuing usaha ngaranna ngarah ka dinya. Arah jeung urang teh keur diarahkeun euteuk urang teh supaya ka dinya. Naon buktina nya ayeuna? Buktina ayeuna nu urang karasa jelema-jelema teh pika era make bahasa Sunda. Nepi ka sieun salah make bahasa Sunda. Da eueuh nu salah bahasa mah. Da eueuh oge lamun misalkan ka Ciamis aya bahasa nu teu ngarti sia. Nah, ini misalnya cing di dinya apal teh bahasa Subang ieu mah ye. Bahasa Subang naon? Cucurak. Tah cucurak penting aja. Cucurak teh naon ngocorkeun ya? Lain. Botram di urang mah. Oh, botram. Kan teu ngarti urang teh. Cucurak teh naon? Pan urang mimiti keur anyar harita keur anyar kawin pan ka ditu. Hayu cenah ka dieu urang cucurak. Cucurak, tapi nu disangarepan dahareun. Oh, ieu teh cucurak cek urang. Botram. Aku mau ngomongkeun bahasa anu lokal pride gitu tah. Urangnya kan teu kabeh apal di Subang boga bahasana. Terus kamari gini cek di dinya. Bahasa Sunda teh jadi saukur euforia hungkul euy. Nya, dipakena teh ukur harita rek aya lomba. Bener. Atau ukur dina lomba. Kan urang teu lucu atuh. Ang datang ye ka Bekasi pembukaan. Ngamimitian acara pembukaan ku bahasa Indonesia hari acarana. Sunda Festival Tunas Bahasa Ibu. Ayeuna mah kieu we. Sok urang mah jujur ka diri sorangan. Anu ngamumule bahasa Sunda ayeuna teh kahiji di terminal. Jeung di jalan. Bari Sunda nu kariha teh. Anu kadua di tempat hajat. Ngan dua eta anu ngamumule bahasa Sunda teh. Di tempat hajat mah Sunda Priangan. Nya.
ari di jalan mah Sunda Gariha anu tepung Sunda maranehna we gitu. Sunda maranehna teh Sunda naon lah urang itu teu da ieu nya pokona Sunda eta tapi kan di luar eta maranehna eta nu kamu mulai teh cing cirining kasadaran keur make bahasa Indung kajian aya program di pemerintah naon ukur kemasan unggul ukur cangkang ukur make kabaya jeung pangsi bebeungetan unggul tadi ngomong mah anger we teh dipake bahasa Sundana nya naon naon bari jeung misalkeun da manehna kita apa si loka dina pangsi jeung kabaya teh naon gitu jauh teuing lah eta mah jauh teuing kana si loka nu kana itu tapi kan bae da eta mah zaman ayeuna juga kitu kan ayeuna aya Kang Budi Dalton anu usaha mulai terus aya Kang Manjasad oge ya Kang loba sih sabenerna mah ayeuna ge nu araktif dina media sosial teh nu hayang ngabewarakeun yuk urang naon tanjeurkeun deui lah urang mulai bahasa Sunda loba lalu ku cara nu araronik oge nya masing-masing boga cara teu naon jeung ulah ngabiasakeun urang Sunda teh silih salahkeun lah tinggali urang Jawa nya padahal eueuh dina moto orang Sunda mah pan silih asa silih asih silih asuh silih asaan silih teruskeun silih wangi silih seungitan silih wangi silih wawangian silih wawangian teh silih seungitan cenah tinggali urang Jawa di mana manehna nganyrek mereka bahasa Jawa urang Jawa mah nya matakna bahasa Jawa mah ayeuna jadi suku salah satu suku anu paling kuat di Indonesia disebutna ge Cina versi lokal. Ieu mah lain cek urangnya, cek batur. Ayeuna nepi ka ngomong urang Jawa teh Cina versi lokal karena aya di mana-mana. Jeung kuat. Tinggal urang Cina. Urang Cina nu cicing Indonesia emang teu bisaeun bahasa Cina bisaeun. Tulisan Cina bisaeun. Eta teh anu lahirna di Indonesia. Ya. Orang Cina anu datang ke Indonesia teh barisaeun. Orang Jawa, sarua juga orang Jawa mirip. Orang Jawa mah di mana-mana aya. Jawa mah pasti ngomong bahasa misalkan si gawing sok ke daerah seberang misalkannya si daerah Sumatera kan loba orang Jawa transmigran Jawa ngaromong teh Jawa terus di pasar teh karena loba orang Jawa jadi jelema teh katuntut untuk bisa ngomong Jawa dituntut bisa Jawa jadi bahasa sapopoe teh jadi akhirnya bahasa Jawa ya siga lamun urang ulin ka ditu ka tempat wisata nu aya di Jawa Tengah misalnya atau di Jogja gitu kan maranehna ketika yang harapan orang mah ngomongna bahasa Indonesia. Ya. Tapi ketika manehna panggil deui jeung orang lokalna bahasa Jawa kan? Bahasa Jawa langsung. Nya eta ku hayang-hayangna naon ngalestarikeun lah bahasana gitu nya. Halus lah. Terus pakai jeung literasi itu kumaha? Heueuh tah eta pakuat pakaitna jeung literasi. Ayeuna komo deui kana literasi kana maca misalkeun teh nya maca artikel bahasa Sunda wah tuh jauh cantang tung artieun mun maca artikel bahasa Sunda teh ayeuna majalah Mangle wae geus teu rame panan teu rame baheula mah panan majalah Mangle teh waduh ditutungguan ayeuna mah saha nu rek mesenna majalah Mangle nya masalahna ayeuna mah di era ayeuna leuwih ngartieun bahasa Inggris daripada bahasa Sunda tate ingat tarik disebut maju atau mundur teu ngartinya we mah tarik disebut kemajuan atau kemunduran teuing teu ngarti. Ngan sok eta pikiran sewang-sewang. Leuwih ngarti keneh kan bahasa Inggris tibatan bahasa Sundanya. Bener. Sok ayeuna barudak kieu lah aya membuktikan we. OTW kan bahasa Inggris on the way. Kan ayeuna mung ngartieun tapi lamun misalkan cek uring lamun misalkan uing ngomong ka budak ayeuna carincing pageh kancing sarikset pageh iket moal ngartieun. Carincing pageh kancing sarikset pageh iket. Urang teh kudu iatna. Aduh kan eta tah pala urang teh iatna teh kan aya silok eta istilahna eta naon pa eta teh cenah bener mun we ngomong gitu di kelas naon pa eta teh cenah kan baheula mah loba istilah-istilah gitu urang teh kudu legok tapak keteng kadek ulah riduku tanduk cenah kan itu teh bahasa siloka kolot baheula jadi kudu rancage geuning anu karar itu kan nya alhamdulillah we mah masih inget lah bahasa-bahasa nu kitu meskipun memang geus loba oge nu poho alhamdulillah gara-gara nyen ngisingar teh jadi kagali deui bahasa-bahasa nu loba katinggalkeun udah atuh jarang pisan dipakena ge nya da rek jeung saha atuh meureun jeung saha da bingung ayeuna balat ngomong jeung tetangga ge hese urang ngobrol bahasa Sunda bahasa Indonesia teu ngartieun mata ngobrolna jeung netizen berarti ayeuna mah netizen nya umat sok cara rekan lah sok cara rekan ke urang diundang heuh udah tapi kayak ngomong siga kieu dulu cuma lamun hayang urang jadi sosok konten kreator kudu daek jadi musuh masyarakat
Anjay. Tapi kayak ngomong juga gitu. Ya. Terus dianggap konten uing teh ngahaja uing teh jadi musuh masyarakat. Aya nu pengen ngomong juga gitu, tapi uing teh diladenan sih. Kan bayar eta mah penilaian manehna. Dan teu lamun misalkan ekstrim lah tuh orang ieu jadi musuh masyarakat mah Tapi kan loba konten kreator juga gitu. Iya sih. Misalkan nge-branding manehna jadi tukang gelut misalkan gitu, jadi jelema tengil kan aya. Loba nu nge-branding juga gitu. Bener. Kok kitu manehna jadi terkenal, jadi loba nu lalajo, jadi menang duit. Dan zamanna jadi gering. Jadi gering. Da eta mah eta mah kan juga latihan actingnya. Pada akhirnya jadi karakter aslinya juga gitu. Teu mungkin tuh jadi karakter atau minimalna mangaruhan lah. Minimalna mangaruhan. Bener. Kan eta mah pilihan sewang-sewangan salila siap jeung resiko jeung ieu nama kitu nya. Ya lah. Nah, gitulah mudah-mudahan we naon ngisinger kamari sanggeus kamusibahan nya. Mudah-mudahan ngisinger bisa nanjeur deui. Amin. Eta mah nu rencana tadi arek live mudah-mudahan rek turun di keluar di studio langsung di panggung. Wah, eta back to naonnya? Pergi tuh ke sirkuit. Pergi ke sirkuit cek bahasa keren nama. Oh nya ieu kabar ya carita ti hiji guru bahasa Sunda. Jadi aya budak tengil di kelas. Pak, pan urang mah orang Sunda. Urang mah teu hayang diajar bahasa Sunda. Da ge ada urang mah sapopoe ge ngomongna bahasa Sunda. Gitu. Naon urang diajar bahasa Sunda? Alus tah. Eta kahayang maneh alus. Jung maneh keluar teu kudu miluan diajar. Asal engke maneh pas ulangan nilai maneh sing alus. Oh, Pak tuh, ari kitu mah urang rek ulin. Ulin da si budak teh. Teu milu diajar. Unggal pelajaran bahasa Sunda budak eta eueuh. Da geus dibebaskeun ku guruna. Ninggang ulangan penteuna 40. Goreng. Nah, da sia mah teu diajar benar gitu. Jadi da urang ku carana ngamumule teh lain ku ngomong hungkul meureun. nya kudu diajar. Nah, urang kudu daek maca, urang kudu apal diajar gitu kan. Mah nya contoh ayeuna pepernian urang naon kan eta loba kecap-kecap anu urang can apal atawa pakakas gitu kan loba nu can apal eta oge. Tadi ku ngomong hungkul mah nya eta oge salah sahiji cara ngamumule urang ngomongna bahasa Sunda, tapi diajarna oge kudu lah. Kudu. Gitu. Salah sajina diajar teh kan bisa urang ngadengekeun, bisa tak enak lamun pakuat pakai jeung budak ya. Jadi kaingetan kalau sama ditutupnya kada ditutupan ulinya. Bener. Gara-gara inget budak eta. Gara-gara inget budak. Tabah heula lamun urang misalkan init deui ka zaman ka tukang, kaulinan urang teh baheula teh loba bahasa-bahasa nu jorok. Misalnya, terus baheula mah teu nyararekan misalkan lagu perepet jengkol. Eta mah pan aya di mana-mana nya. Aya. Aya perepet jengkol jajahean, kecepet kontol jejeretean. Ya. Terus lagu teuing ieu teuing aya di daerah nu lain lagu cing celaka cing cangcut ini. Aya kan? Di urang aya. Di daerah urang aya cing celaka cing cangcut tempe bulu kanyut peso asa heuceut jeung kadituna lah. Eta kan baheula mah sabenerna mah nu karasa ku naon? Eta teh ngadidik urang supaya urang teu tabu kudu kitu. Lamun urang teu tabu kudu kitu. Educational sex eta teh. Sabenerna memeh dokter Boyke kolot urang teh geus ngalakukeun education sex ti leutik. Jadi ka urang teh dikenalkeun. Jadi urang teh teu tabu, terus urang teh teu penasaran. Ya. Kan urang cilaka mah lamun urang penasaran. Di teangan, diporosotkeun. Hasrat biji lah keluar kan. Dicobaan tah eta nu bae. Masakna. Lamun ngomongkeun edukasi seks lamun cing cangcut roti bulu kanyut pan eta ngareuna nya euy. Ngareuna bari kelakak seserian. Sugan calegeng dan teu nya. Henteu. Sugan aya nya eta nu mengabedakeun meureun cawok jeung jorang teukeun meureun jiga contoh. Nah, lamun bener bahasa kitu teu moral. Nah, eta jadi lagu kaulinan budak leutik. Nya bener. Terus nah jelema di tahun sakitu leuwih adab tibatan jelema ayeuna. Anu lagu-laguna jeung kaulinan jiga karar itu. Kunaon? Dari baheula mah ukur diomongkeun jeung diheureuikeun ari anu ditingali bari jeung dipraktekkeun. Coba digutak-gitak. Jadi digutak-gitak dina TikTok. Segala rupa. Ayeuna mah teu diucapkeun tapi aya wujudna sok ngaruksak mana.
budak leutik ujug-ujug kikituan. Alah, cerai itu marukan lucu. Marukan lucu bener. Tuluy ieu hiji deui lah yang ditutup ya. Uing boga pengalaman. Ieu mah langsung ngajar. Tapi nu diajar bahasa Sunda teh orang Amerika. Si eta orang Amerika 2 minggu bisa bahasa Sunda tuh. Tim meeting ngenalkeun diri gitunya, nepangkeun nami abdi saha Robert gitulah saha Podi urang ngaran-ngaranna. Bisa eta, nepi ka urang ujianna ge 5 menit kita ngomong bahasa Sunda bisa. Tuluy urang kabarudak tah di sekolah. Cingari maneh geus sabaraha tahun diajar bahasa Inggris. Tuh bisaeun we. Nepi ka kiwari oge anu geus 6 tahun diajar bahasa Inggris teh. Tapi eta si orang Amerika mah diajar bahasa Sunda 2 minggu bisa. Nah, kadaek disiplin diajar gitu. Oh nya. Lamun gitu. ngomongkeun masalah eta deui ieu urang jadi kaingetan ye salah sahiji. Nah, di urang eueuh kultur nulis. Cenah anu nalungtik bangsa urang teh bangsa anu ngeunah. Bangsa anu berhasil wae. Maksudnya sih kayak logikana di Batur anu boga kebudayaan nulis, boga kebiasaan nulis. Di Batur mah kan lamun rek melak cengek teh ngalewatan sababaraha tahap. Tahap ieu gagal, tahap ieu gagal. Ya. Dicatet ku manehna teh supaya teu kajadian gagal. Tah eta nu nyadikeun kebudayaan. Kan ayeuna kebudayaan nyatet. Nya. Soalna sok tingali we nagara mana anu kitu nu tanahna subur. Dan eueuh. Ada di urang. Cengek tinggal ulungkeun jadi. Matakna di urang mah bahasana bahasa kebudayaan lisan. Lain kebudayaan nulis dan jadi wae di urang. Da misalkan maneh nanya ka urang, eta maneh kumaha belak cengek tinggal dialungkeun ge beres. Pan langsung inget. Dialungkeun ge beres. Awur kana kitu beres. Hari Batur mah karena hese teh. Eta kumaha maneh melak sampe tancapkeun we. Eta anu ngajadikeun bangsa urang teh ayeuna jadi pragmatis pada akhirna. Jadi kebiasaannya jadi pragmatis karena boga kebiasaan eta tiba heulana. Cenah eta tiba heula teh urang teh boga. Jeung memang lamun ditinggali ku urang dilogikakeun memang nya sih. Di urang mah kan rek melak naon ge gampang. Beda jeung di Jepang. Kuat kudu dikeresekan, kudu dikumaha, komo di Arab. Wah riweuh we mah. Melak itu mah kan gampang pisan. Melak lauk langsung jadi. Rek ngebon bisa. Kan di urang mah uteuk teu jalan. Hayo parasea. Tapi anu mah teu kitu we. Tadi kota mah hese anu mah. Ya di kota geus miteh sih darukdak. Terus ayeuna lamun urang rek ngabandingkeun kota jeung desa. Tah ieu ge ieu penutup ya, emang geus jadi kudu jadi penutup ya. Ayeuna lucu, Bray. Jelema di kota jeung desa. Jelema di kota utamana kelas menengah ke atas, hampura ya jadi ngomongkeun kasta. Kelas menengah ke atas geus mimiti boga kasadaran. Urang teh kudu boga papelakan. Buktina naon? Tinggal di komplek-komplek mewah di Bandung. Mana aya nu di terasna tangkal. Araya di Bandung lolobana nya. Lolobana teh tangkal aya. Pokona mah rek pot, rek naon, tapi mana geus aya kasadaran urang teh butuh kudu kitu. Nya. Jelema lemur tingali. Aya we lahan rata setik di pelur. Hayang juga di kota. Lain hayang juga alasanna teh ngah bersih. Emang di pelur jadi bersih gitu. Terus kan matakna naon ayeuna jadi alam jadi rusak karena cai teh nyerep kana taneuh. Anu ngalakukeun itu urang desa. Lain urang kota. Jadi tibalik enak. Tibalik baheula mah nu ngalakukeun itu urang kota. Karena teu boga kasadaran, teu kasadarankeun nyieun kasaimbangan jeung alam. Ayeuna mah urang ditingali nya nu kalakuan kana itu urang desa. Nyaman rek cicing di kota, parek cicing di desa. Matakna naon ayeuna di desa teh tinggal di palelur ayeuna mah. Mun baheula mah kan henteu. Kalaman urang keleutik lamun jalan hayang rapih ya di desa. Lain di pelur. Kumaha? Ku batu. Batu ti walungan di alam. Nya. Tah eta nu ngabentuk karituna teh gotong royong. Silih asuh silih asah teh palbadinya. Aya nu ngalah batu. Jadi jalan teh rapi, cai anger nyerep halus. Areana mah kan pragmatis. Nya. Hayang rapi geus aya pelur. Yo anggaran desa yo. Anggaran desa. Sampai di beton. Ya teu masalah hari jalan mah. Tapi ieu lamun bancik imah gitu. Ieu mah palebahna buruan di pelur. Alasanna hayang rapi. Emang lamun ku taneuh teu rapih gitu dan nu ngarapihkeun mah lain masalah eta. Uteuknya. Uteuk. Da anggar di pelur oge cara di sapuan mah ngerujit gitu. Bener lah itulah. Nuhun emang
Urang teh nganjang kieu ngalepaskeun ka sono meureun nya urang teh sabaraha taun teu panggih. Urang mau ukur bisa ngaduakeun amang dina ngisingerna sing nanyeur deui lah. Amin. Jeung ngisinger sing mere pangaruh ka sakumna balarea urang Sunda, bonu di mana wae ayana eta mah Jepang atau di mana ge. Orang Sunda tetap kudu jadi naon Tuan rumah lah. tuan rumah di minimal di Kudu boga harga sorangan. diri, kudu boga harga diri minimal di mana sorangan. Minimal juga gitulah. Ulah jadi tamu di mana sorang. Ulah nepi ka jati kasih ku Jun. Jun. Dah gitu para bobos loper ya. Itunya kurang ayeuna geus capek ya teh karena isukan rek init deui isukan mereka dayeuh urang teh ka Jakarta. Gitu. Hatur nuhun kasadayana nuhun ang sing sukses. Sukses. Amin. Turun ka Kang Arif anu tos sumping ka studio Dengi Singer rena dina ayeuna urang ngabedah rada daria dinten ayeuna mah. Turun dan sareng ka reng-rengan ngisinger anu bade kapayuna bade aya ngobrol sareng ngisinger siga kieu antara pi urang bade ngadamel acara pendak atanapi naon mangga hubungi wae ngisinger bade di DM bade di inbox mangga wae insyaallah abdi kapayuna bade ngadamel program nyaeta ngawangkong anu daria gitu nya urang ngadamel gempungan gitu tanya sareng baraya-baraya bobos lovers anu aya di alam dunya ya. Dan di akhirat mah hese itu sim kuring Cek urang malin ngawangkong kala naon ngising bareng. oh ngising sakitu teh ngisinger sareng ti Arif billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe.